Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun rampes. Alhamdulillah. Mugi-mugi orang sadayana aya dina kaayaan sehat tur aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah, dinten ieu dina semester 2 ieu mimitina teacher bade masihan materi perkawis kawih. Mangga ku hidep regepkeun naon anu dimaksud kana kawih. Mangga. Pengajaran nu kahiji siswa paham kana kawih, nu kadua siswa paham kana contoh kawih, sareng anu katilu siswa paham kana perkara kawih. Nah, di sini Ibu ada satu contoh kawih yang berjudul Tanah Sunda. Nah, yang karya Mang Koko. Jadi di sini ada satu kawih ya. Ada hiji kawih anu judulna Tanah Sunda anu dikarangna ku Mang Koko. Sok hidep ayeuna dititenkeun, didangukeun sareng diregepkeun. Tanah Sunda. Tanah Sunda gemah ripah nu ngumbara suka betah urang Sunda sing taleksa nyangga dharma anu nyata sewe pajajaran muga tongkas meren sing tulaten jeung rumaksa miara pagaya memang sawajibna geten titen rumawat tanah pusaka titen kana harta banda moka duhung waktu jaga anu liat moal bisa ngatur ngolah jeung ngariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat derajat ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa dirumat pasti jembar wibawa Indonesia. Nah, ieu salah sahiji kawih anu judulna Tanah Sunda. Pahamnya nanti kuhidep diputer ulang terus tiasa dilakukan. Ayeuna Ibu bade ngajelaskeun miharti kecap anu aya dina bahasa Sunda tadi, anu aya dina kawih tadi. Nu kahiji gemah ripah. Yang pertama gemah ripah. Gemah ripah itu merupakan subur makmur. Jadi artinya itu merupakan tanah yang subur makmur, tanah Sunda itu ya. Terus yang kedua sawawa. Sawawa itu dewasa, cukup umur, baleg artinya. Yang ketiga perceka. Perceka itu pinter, ngatur urusan pagawean, pinter dina sagalana. Sareng anu kaopat sewe atau siwi, turunan. Sewe siwi itu turunan. Nu kalima rumawat, ngurus kalawan hade.
Nuka genep pusaka. Pusaka itu barang warisan karuhun orang. Jadi pusaka itu barang warisan dari leluhur kita, nenek moyang dulu kita ya. Yang ketujuh jembar. Artinya jembar itu tecupet atau pikiran. Yang kedelapan wibawa. Wibawa itu komara, lebih berwibawa ya. Nah itu beberapa arti dari kawih tadi. Sekarang anu salajengnya perkara kawih. Nu kahiji pada kahiji. Jadi pada kahiji itu paragraf pertama kawih yang tadi diwangun ku opat pada lisan eusina nyaritakeun tanah Sunda mangrupa tanah subur makmur. Jadi di paragraf kawih tanah Sunda yang pertama yaitu ada 4 pada lisan yang artinya merupakan isinya itu tanah Sunda merupakan tanah yang subur makmur atau gemah ripah. Sama yang kedua pada itu paragraf kedua yaitu diwangun ku 5 pada lisan eusina nyaritakeun yen turunan Pajajaran tong sok kasmaran. Jadi turunan Pajajaran tadi ya. Terus yang ketiga pada katilu diwangun ku opat pada lisan eusina nyaritakeun yen urang Sunda kudu titen jeung tulaten dina ngajaga pakaya bisa kaduhung jaga. Jadi di paragraf yang ketiga ini isinya yaitu orang Sunda itu harus titen tulaten atau rajin dina ngajaga pakaya, dina ngajaga harta banda. Nanti takutnya bisa menyesal di waktu yang akan datang. Yang keempat pada kaopat, paragraf yang keempat itu diwangun ku 5 pada lisan, dibentuk dari 5 pada lisan eusina nyaritakeun yen urang Sunda kudu sauyunan babarengan dina ngangkat harkat derajat di Sunda. Jadi isi yang keempat ini merupakan orang Sunda itu harus bebarengan, harus sama-sama selalu mengangkat harkat martabat orang Sunda. Nah ini isi dari kawih yang sudah Ibu tadi bacakan.